Bosan mana aja sekolah tuh bolos kaberangan. Baik tuh Bing, nu penting hadir we. Udah bosan bibir teleponan bae ku guru hayo. Iya Bing, kemah mau nelpon bu guru. Bejakeun we, lalakon masuk datangna pandeuri gitu. Tapi heueuh nya Jay. Nya, Suana mah jadi polisi India angkanya. nya ek jadi ladusing. Sana ada lapar euy. Ayo dengan we di mah. Eueuh atuh ya kieu mah teh can masak ieu mah nih. Tuh aya bisa rek ngaganyel beuteung mah ku jodoh. Gitu ka orang teh. Tuh aya roy atuh teh. Aya tuh bacang kilu deui urut urang jeung. Kalian tuh bacangna. Nya di talian atuh teh da lain buras ieu mah nih. Ambung kalian mah. Murah kunaon deh. Eta pasti di jalan anjing edan Nih, Kabayang tuh mun gegel kurang malik ngegel sok ya. caprak aya si ieu. Leuheung mun anjing nanti rabies. Kumaha mun rabies? Kan saya nu apal. Emang aya tanggung jawab. Kumaha sia we kuya? Serius, ayo ngobrol yang si ieu. Lain ai mama umur geus sabaraha tahun mah? Wah, sekolot atuh, mama mah. Katingali dan nyaho urang oge. Sabaraha tahun maksudna? Oh deui. Pokoknya mama mah seumuran jeung Firaun lah, kakak kelas Firaun teh. Anjing. Waingan juga jenglot kieu. Nu bener mah yeuh. Urang teh nya kamari teh dipariksa ka dokter. Terus kumaha? Kan rieut wae sirah teh. Pariksa ka dokter. Darah tinggi mah. Ai mama geus kolot kieu aya we gejala darah tinggi. Tara uing mah normal atuh. Kayak darah tinggian atuh. Orang mau power stroke anjir. Kunaonnya mah ubarna? Kunaon ubar. Di warung ge ngabadeg di warung ge brad, ngabadeg. Naon di warung sok kira-kira anjir obat warung. Aya obat darah tinggi cenah. Ya, di warung mah ubar muncrut. Ubar nyeri beuteung, ubar nyeri sirah, ubar nyeri cangkeng paling oge. Nya ubar darah tinggi di warung aya mama. Ongkoh nanyakeun. Ubar darah tinggi. Di bejaan di makalah nyerang. Udah teu percaya atuh. Heuh naon atuh sok di warung teh naon? Minyak goreng 2 liter sapoe. Di kumaha? Diinum. Parah diinum cenah. Aki-aki bedegong anjir. Atuh meureun bunghak meureun unggal poe anjir 2 liter minyak anjir, minyak letih. Heeh. Boa emah. Arah anjir ieu. Maksudna kumaha eta minyak jang naon? Ya, engke teh si darah teh naik teh laleueur. Murosot teh jadi darah rendah disebutna teh. Ya, cek aing we. Nya da darah teh anjir arek panjat pinang nya Agustusan kumaha eta darah? Parah anjir ieu aki-aki. Lain kolot ku aing geus di karungan da ieu anjir. Naon gip? Jadi untuk Nya Mang, bolong kumaha? lain ieu goyang. Oh, unger. Nya. Mang ari huntu goyang kieu alusna dicabut atau disawer? Dirabot jeung sirahna nya guys ya. Atuh abi maot, Mang. Nya. Bae abis teh nyeri huntu deui aya nih. Ai dirabot jeung huluna mah. Mun pan eta teh huntu gip. Nya lain penyanyi dangdutnya guys nya. Goyang anjir mun kudu disawer anjir huntu-huntu wae. Rempag aja budak ieu. Nanti si Ajay hungkul nu rempag ampun teuing. Kumahanya brad solusina sakapeung mah urang sok pusing ku beurit. Unggal peuting rek sare ge kaganggu. Hayo we bubrag luhureun imah. Atuh kari racun tadon hesena. Teu keng sok kitu. Beurit ge sami makhluk hirup, sami ciptaan Gusti Allah, make jeung rek diracun segala rupa. Nya teras kumaha atuh saena sok saur Kang Ustad ieu kumaha saena eta beurit bade dikumahakeun ku Kang Ustad. Maksudna kieu cik atuh beurit sakalian panggil jeung urang teh ulah hayo bebalicetan lumpat. Da ku urang oge na sok sanajan cicing di imah urang numpang moal ditagih kontrakan tah komo deui dipentajang nambahan mayar wifi listrik moal tah pira kadar hayang ngobrol. Serempag deui wae ya Ustad ampun teh. Istighfar kuloba istighfarna anjir anger we rempag. Sumuhun tad mohon. Sae tah kitu ajak ngobrol engke mah nya.
kumaha pami saur abdi mah nya solusi cek abdi mah ajakan ngobrol Ustad teh ajakan ngobrol terasa yogikeun kopi da moal daekeun ngobrol atuh bener teu beurit oge aya opieun mah sadiakeun kopi make temik nya anu ditemikan mah karunya beurit mah da bisi pae nu ditemikan mah cek urang mah Ustadnya kopina ditemikan inung Ustad anjing teu kuat anjing